Hadiri sadayana hormateun simkuring pamilon sareng rerencangan simkuring dipikareus. Minangka bubuka catur hayu urang muji syukur ka Gusti Nu Maha Suci nu parantos maparing rahmat sareng kasehatan ka urang sadaya dugi ka tiasa patepang laung patarema basa dina acara pasanggiri biantara basa Sunda Gebiar IGTKI Kabupaten Garut. Pamugi tiasa janten wasilah langkung rantepna tali silaturahmi di antawis urang sadaya. Teu hilap shalawat miwah salam mugia teras ngalir ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Girang pangajen simkuring dipihormat dina ieu kesempatan simkuring sejanyuhungkeun dihapunten rehna ngadep dina ieu patepatan teh sanes ngaros muncul atanapi pinter ieu mah mung sejaja bungku malapung sareng satiasa hoyong diajar biantara ngangge bahasa Sunda. Dina dangeun ieu tema anu baris diguan nyaeta Hari Pendidikan Nasional. Hadirin nu dipihormat, urang pada terang yen Hari Pendidikan Nasional teh dipieling tiap kaping 2 Mei. Naon sababna? Sabab kaping 2 Mei mangrupikeun dinten kalahiran tokoh anu kacida agung jasana dina bidang pendidikan di Indonesia nyaeta Raden Mas Wardi Suryaningrat atanapi anu katelahna mah disebut Ki Hajar Dewantara. Kangge penghargaan ka anjeunna nya dipilih dinten kelahiranna janten Hari Pendidikan Nasional ku dikaluarkeunna Kepres nomor 316 tahun 1858. Dina raraga ngareuah Hari Pendidikan Nasional mangga urang kitena sawatara pamanggih dina warta ngeunaan pendidikan di negara urang. Khususna ngeunaan peran guru dina mawangun pendidikan kangge nyorang Indonesia emas. Salah sawios tantangan nu urang payungan teh nyaeta kompetensi guru. Hasil UKG tahun 2015 dugi ka tahun 2020 hiji nunjukkeun yen 81% guru di Indonesia nyangking nilai di handap minimum. Salianti eta hasil PISA anu terakhir tahun 2022 nunjukkeun yen Indonesia aya di peringkat ke-72 di 78 anu out dina program eta. Tina data-data tadi urang jeung terang yen kompetensi guru di Indonesia masih kena kira. Kumargi kitu urang salaku guru hayu urang ningkatkeun kompetensi diri urang sakan janten guru anu langkung profesional. Hadirin nu dipihormat, Hari Pendidikan Nasional minangka waktos anu pas pikeun urang ngarefleksi ngaevaluasi praktek ngajar sareng ngaropeang atikan pikeun janten guru anu langkung profesional. Salah sawios tarekah anu tiasa dilakonan di antawisna hayu urang sayogikeun waktos kangge ngarefleksikeun diri kana manah tur diri urang. Teras urang pasihan urang damel pertarosan kritis ngeunaan hasil ngatik salami ieu. Tiasa tingawitan kumaha cara ngatik di kelas, naha metode pembelajaran teh atau saluju sareng kabutuhan siswa atanapi mung saukur kamudahan dina ngajar. Teras cutat naon wae hasil refleksi anu kapendar. Upami urang mendakan enggoning kasusah dina enggoning ngatik ngadidik urang kali urang tiasa milari solusina sasarengan tiasa tina komunitas belajar, KKG, oge kegiatan organisasi profesional guru. Guru kedah ngontekan, guru kedah lucita. Kumaha carana? Carana nyaeta enggoning sasarengan paheuyeuh-heuyeuh leungeun dina mecahkeun masalah sareng rerencangan boh sareng anu langkung paos teu ahli dina bidang. Salian tina si diri urang oge ulah dugi ka curug dengan ego. Urang teras ningkatkeun kompetensi diri tapi urang kalih kaluli-luli. Urang kedah tiasa nyimbangkeun antawis ningkatkeun kompetensi diri urang sareng
Yen pendidikan mangrupi tihangna hiji bangsa. Tanpa pendidikan hiji nagara kantos matiasa maju. Matakna Ki Hajar Dewantara kantos sasauran. Yen pendidikan teh mangrupikeun ngawangun sosok anu mandiri, jembar pangarti sarta miboga tanggung jawab sosial. Hadirin nu dipihormat, dina Hari Pendidikan Nasional ieu hayu urang pasihan kesempatan ka diri urang sangkan janten guru anu langkung hade, guru anu bodo alewoh pikeun ngegelan zaman. Pamugi urang sadayana tiasa janten guru anu profesional, kreatif, inspiratif, sareng tiasa mapak generasi anu binunjul. Sarta acan mungkas biantara sim kuring bade ngahaturkeun hiji padika. Guru anu hade lain guru anu sakan ngajar, tapi oge anu tiasa janten tauladan. Guru anu tiasa ngeusian otak, oge ngabentuk watak. Sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana, mugia biantara ieu aya manfaatna. Saninten buah saninten di parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi